asa haus. Hausnya kiwa. Asli haus. Tapi haus tuh. Tak kurang mah boga minuman ya. Iya. Minuman naon? Iya, tah aing minuman di Tenderista. Iya rasa wah, kopi yogurt rasa kopi ya. Tah, Kopi yogurt. Oh, creamy latte. no creamy tah. Orang kan dengar di orang Sunda. Tapi kan yuk tuh Tenderista ngeunah. Cobaan tapi ngeunah tuh. Tenderista tah. Iya naon ieu? Iya naon iya. Sama red velvet. Iya red velvet. Ya emang ngeunah ieu mah. Haus bener sih. Sok cobaan sok buka sok buka cobaan nggak butuh. Ini segar kan? Mantap tuh. Kopi nakarasa. Asli. Mata barudak ulah poho ieu nya anu di sekitaran Jalan Garuda. Nomor berapa? Modal 8 genep B. Nomor 8 Grab B nya tong poho. Nah ieu Tenderista tong poho mampirnya nyimpang ka dieu. Barudak anu karaduin di Jalan Garuda sekitaran Raja Wali nya. Udah bisa. Ngeunah pisan pokona mah. Tak mau rasa red velvet mah mantap. Kopi gulana teh pas. Pas. Seger. Kumaha seger teh? Seger. Nah, ieu aya kopi naon teh? Ieu kopi Vietnam oge. Drip. Vietnam drip. Betul, harus gitu. Bisa lah gimana ya? Teh bisa. Karena bisa teh didinya nginum. Teu bisa. Sok atuh. Si kumaha kalau tuh? Digocek heula we. Nah, sok. Nah. Iya gini. Oh, gitu. Terus dikocek dulu tuh. Da urang mah orang kampung atuh. Oh, seger. Ya. Nah, bodas-bodasan ada apa juga naon gitu. Oh nya, tapi susu. Iya teh Tong mancing. Tong mancing ieu susu. Ada bodas-bodasan. Aduh, Teh ada ya. ada orang mah. Nah, Banyak sok menang nih, sok. Menangnya. Kemarin sana. Mantap. pokoknya moal beak di jalur minum dia mah. Wah, bener pokoknya mah. Ya hargana marurah di dia mah. Murah harganya teh. Marurah. Pokoknya mah kalangan budak sekolah ketika remaja pokoknya. tadi nah Mantap di sekitaran Ciroyong, stasiun, Andir, ada dia deket harga Tong pohon nyimpangnya. Tong pohon nyimpang kafena nama kafena Tenderista, oke. kurang we mau dijual jauh-jauh ka dieu dah ngeunah. Da bakat kumaha urang nyimpang ka dieu. Tuh barudaknya. Tong hilap ieu lamun aya nu di daerah Raja Wali Jalan Garuda Bandungnya. Tong hilap mampir heula ka Cafe Tenderista nya barudaknya. Ieu mah cocok kanggo nongkrong para remaja, jang reunian, jang kumpul-kumpul we gitu. Mantap pokona mah you gaskeun ka Cafe Tenderista nya guys ya.